Sunnah Nabi tah potongan kuku pae kemis, motongan kuku teh pae kemis, pae Jumat eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula, curug katuhu kadieu jari bugang, nah, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareukeut milik dareukeut bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh wal beres pas Salasa ngeuretan kuku, rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge. Moal untung, pas Salasa mau sampai ngeuretan kuku sial. Pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.